Poe ka-102 siwil dan ngupload di tahun 2020 genep. Haga logo beges tinggi. Halo besti. Ieu teh sekitar jam 2an abi teh karek mandi soalna teh hareudangnya guys. Ayeuna mah sapopoe di imah teh sakola teh asa karasa bosenna teh sarua teu ayeuna nu ngarasaan can kelulusan. Ari pas kamari ieu keur sakola mah meuni wegah sakola teh sangeuk hawana teh. Katamah deui poe ayeuna mah meuni cicing teh nyaan cicing pisan eueuh kagiatan eueuh gawena naon. Ari pas bieu beres mandi teh ningali non wastafel kitu aya gerohaneun mantakan ayeuna mah ngagerohan daripada cicing wae kitu ngalumuk jiga lama keur semangat-semangatna kalah diputuskan rasa semangat eta ku caya anu teu ngocor Gusti Nu Agung aya we cocobana teh nya enggeus we wayahna kudu diomean heula ieu teh ku abi dibenerkeun heula nya guys. Tah ari sanggeus ngocor kieu mah tinggal gegeroh we bari ngumah heula leungeun saeutik soalna tadi teh rada ngometaneuh dikarenakan da vlog ayeuna mah kegiatan ge kur gegeroh hungkul mantakan bisi bosen mah kudu ditonton ni ka akhir. Biasa we ayeuna mah arek rada bertanya saeutik ka maraneh meunang meureun. Ieu mah pertanyaan ge rada sensitif tong ditonton nih ke akhir pokoknya mah. Samemeh abi nanya abi boga pelantara jang abi menanyakan eta kieu nya guys. Abi teh geus 2 poe ka tukang 3 poe mun teu salah mah. Ieu teh vlog abi sok kana peringatan wae peringatan teh hak cipta. Tah kieu gambarna teh guys. Sabenerna mah 3 video berturut-turut ngan teu KSE soalna geus dihapus 2 video nama ta anu hiji keur kena peringatan teh anu deui 100 nyaeta abi nu keur bungah-bungahna eta teh. Kira-kira we ieu mah mun misalkeun deui 100 henteu dihapus ku abi aman moalnya. Paurna teh abi mah ngaruh kana nempelna dodol teh. Soalna ayeuna teh aya nya postingan abi anu nikal 50.000 nu nontonna teh ai dodolna kun nempel 2 elin 2 maksudna teh 0,02. Bisi maraneh teu percaya tah ieu buktina. Tuh guys 50.000 penayangan ari dolarna kur sakitu asa kumahanya tingker pelit si met-metna ayeuna teh. Da perasaan mah kamari ge abi anu tayangan kur 1.500-an dolarna teh geus nempel. Meuni asa cedih pisan dalam muncik si Obi teh mah kieu. Kenapa nya guanya selalu digituin padahal kan guanya baik. Kenapa nya? Tak gitulah kurang lebihna. Aduh pusing asli guys, keur pusing pisan ieu teh asa galau. Aduh. Ari kalian sarua teh guys kos abi kitu hese nempelna teh ayeuna teh teuing kunaon ari tayangan ayeuna teh keur ngadadak alus coba sok asa aneh, asli aneh pisan. Abi teh kamari teh tutornya cenah mah ayeuna teh akhir bulan jadi sistemna keur error tapi dapur aku error wae nya geus baraha minggu ayeuna teh guys. Soalna abi kieu na teh di tanggal 20 hiji da inget nih soalnya dari tanggal 20 hiji teh aya tayangan anu lumayan naik cuman teu nempel pokoknya namanya. Balik deui kana postingan abi nu tadi kana hak